Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang deui sareng simkuring. Alapakir anu nuju tahap belajar ngaos kitab kuning anu biasa dipelajari di pesantren salasa wesna kitab sapinah. Insyaallah dina waktu sanu ayeuna urang lajeng deui kana pasal anu salajengna dina kitab sapinah anu biasa diaos ku para santri di pondok-pondok pesantren. Satacana simkuring nyuhunkeun hapunten ka wargi sadayana bilih aya kalapatan nyuhunkeun dikoreksi bila aya masukan kanggo simkuring ku simkuring tampi. Mugi-mugi janten pangimut kanggo simkuring supados kapaeuna tiasa langkung belajar deui. Oge nyuhunkeun dukunganna kanggo simkuring ngembangkeun ieu channel YouTube. Like, comment, share, and subscribe. Kemagi simkuring bahasa tiasana Sunda. Jadi balelol paling ngebahas bahasa Inggris. Para wargi sadayana saperlu teu nyangkolong teuing kana waktos urang bahas pasal salajengna. Kamari urang terakhir pembahasan perkawis batana wudu. Anu matak nyababkeun batana wudu. Ayeuna dilajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana wa bi ulumihin amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasun ari hiji pasal martelakeun perkara anu diharamkeun ka jalmi anu ngagaduhan hadas alit sareng hadas ageng. Man sing saha jalma intaqodo anu ngabatal eta man wunaon wuduhu wuduna eta man haruma mangka haram alaihi ka eta man naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu kahijina haram salat. Wa tawafu kaduan haram tawaf. Wa masul mushafi katiuna haram nyaba Quran. Wa hamluhu sareng kaopatna haram mawa Quran. Tah di dieu musannif nguningakeun yen haramna jalmi anu teu ngagaduhan wudu eta jalmi teh berarti pami teu gaduh ablas mah nuju gaduh hadas alit tah minimal. Haruma maka haram alaihi ka eta man teh tataya opat arba'atu asya opat. Salat kahijina haram pikeun jalmi anu teu ngagaduhan wudu. Kumaha teh cai berarti kedah tah tayamum. Insyaallah pasal salajengna. Salami aya cai maka urang satiasa wudu kecuali urang darurat. Wa tawafu margi nuju tawaf oge kan kedah abdas. Lagi di dieu musannif menerangkeun haruma haram ka jalmi anu teu ngagaduhan wudu teh salah sawisna tawaf muteran Ka'bah. Upami dina ibadah haji atanapi umroh. Wa masul mushafi haram nyabak. Ari nyabak teh nyabak gitu. Nyabak teh nyepeng gitu. Mushaf nyata Quran. Margi Quran mah suci firman Allah eta mujizat Rasulullah suci. Salajengna anu kaopatna haram wa hamluhu. Nyabak nyanakna Quran. Nyabak ge teu kengeng teunan deui icacanak. Salajengna wa yahrumu sareng haram ala junubi ka jalmi anu junub berarti eta jalmi ngagaduhan hadas ageng. Naon sitatu asya eta genep pirang-pirang perkara. Haramna ka jalmi anu junub atanapi ka jalmi anu ngagaduhan hadas ageng ieu junub eta aya genep kahijina as-sholatu haram salat. Kaduana at-tawafu haram tawaf. Katilu wa masul mushafi haram nyaba Quran. Kaopat wa hamluhu sareng haram nyanak Quran benten ieu mah nyabak upami ieu mah nyanak. Kasarna mah ieu mah nyepeng ieu mah mawa. Walubsu sareng salajengna haram calik. Haram calik fil masjidi di jero masjid.
wa qiraatul Qur'ani sareng haram macana Qur'an. Janten kanggo jami anu junub di dieu diuningakeun kahijina haram tepan magi kedah adus heula ibak magi nuju ngagaduhan hadas ageung. Kadua haram tawaf, katilu haram nyabak Quran, kaopat haram nyanak Quran, kalima haram calik di masjid, kagenepna haram ngaos Quran. Tuh nyabak teu kengeng, nyanak teu kengeng, ngaos nage teu kengeng kanggo jami anu junub mah. Naon margina? Margi jami anu junub ngagaduhan hadas ageung. Hoyong bersih hoyong suci deui berarti kedah mandi besar atanapi adus. Salajengna wayah rumu sareng haram bil haidi kalawan haid kajami ka istri ieu mah nya anu sasihan eta syaratu asya'a 10 pirang-pirang perkara tuh. Kajalmi ka istri anu nuju sasihan kaluar geuti haid eta haramna 10 perkara. Kahiji as-sholatu haram salat. Margi jami nu haid teh nyaeta nuju gaduh hadas ageung. Wa tawafu kaduana haram tawaf. Wa mashul mushafi katiluna haram nyabak Quran. Wa hamluhu tah di dieu nya sami wa hamluhu opatna haram nyanak Quran walubsu haram kalimana calik cicing kasarna mah fil masjidi di lebet masjid. Wa qiraatul Qur'ani sareng salajengna kagenepna haram maca Quran. Wa saumu katujuna haram saum. Kumaha kitu upami dina sasi Ramadan istri mah kadang samingon ngeunap dintennya sok aya nu teu saum eta teh sasihan. Wa saumu sareng haram saum. Salajengna wa tolaku sareng haram ditolak. Istri anu nuju sasihan haram ditolak. Wal mururu sareng haram ngaliwat. Wal mururu sareng haram ngaliwat atanapi ngalangkung fil masjidi ka jero masjid. In khofat-nya upami sieun eta istri upami sieun eta istri naon talwi sahu urat aretna eta geuti haid nya sieun. Wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu haram ngalewat ka masjid upami eta istri teh sieun urat aretna teh getih ngecelakan. Wal istimna'u salajengna haram ngalap suka ka istri anu nuju sasihan bima kalawan perkara baena surati di antawis udel waruk bati sareng tuur. Tah di dieu musonif nerangkeun haramna ka jalmi anu nuju sasihan teh aya 10 rupi. Kahijina haram netepan, kaduana haram tawaf, katiluna haram nyabak Quran, salajengna haram nyana Quran, salajengna haram calik di masjid, teu kengeng salajengna haram maca Quran tuh. Nyabakna teu kengeng, nyanakna teu kengeng, ngaosna ge teu kengeng. Wa qiraatul Qur'ani sareng ngaos Quran. Teu kengeng ngaos Quran kajami nuju ngagaduhan hadas ageung. Salajengna teu kengeng saum kajami anu nuju haid haram ditolak. Salajengna
Teras wal mururu haram ngalewat fil masjid ka jero masjid in khafat talbisahu haram teh kusabab sieun naon urat aretna eta getih sasihan. Wal istimna'u sareng haram dialap suka eta istri teh baina surati warukbati di antawis bujal udel dugi kana tuur. Tah haram kumaha ti luhureun udel mah mangga pek teuing. Mah kumaha saha handapeun tuur mangga teuing. Ngan di antawis udel sareng tuur teu keeng dialap suka ku carogena upami eta istri tos gaduh caroge. Tah sakitu panginten para wargi bahasan pasal anu salajengna ku simkuring diongoskeun hapunten bila aya kalapatan nyungkeun dikoreksi wae ku sadayana. Maklum simkuring nuju masih keneh nuju tahap belajar, mudah-mudahan sing mangpaat khusus kanggo simkuring jalmi anu nuju tahap belajar muga ka urang sadayana. Teu keeng hilap like, comment, share, and subscribe. Hatur nuhun ka para wargi sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.